beres wes titik rapi tunggu nih tunggu nangmu rek kumaha deui atuh dari geus kieu jajaran Abah Herman Ketua tempat payung kumaha cenah palo keprokol atuh keprok kasana keprok lah di konang sawis ya nuhun kan bae sakitu oge tapi semoga nuhun cobi wacenghar pangresana Fayus oge aya cobi wah semua euy sepi euy teh di Cimatan Bukolot tah oh wacenghar awas raya kau beres jog Insya Allah Pak Erwena awas sami itu gitu aja berpiraku sengitnya Kapayu udah teh salaku bangsa milu kumaulah ajan adat suku beda tapi tetep Indonesia seniman seniwati boga pancen anu pasti ngomong pamerintahan jadi juru panerangan di balang zaman ngadu Pak RW awal mula Pak RW sekolah mohon pula nuka maksud pajajaran Bapak RW anu mana ayah wasius teh anu bageus ale ayeuna Pak RW di kondangan hayo Pak RW Paul heula Pak RW lagi insyaallah postian lain ditang itu yo tambahan nyobrok galur kerja chandra Siliwangi tuturuna mencuk heula wasi
alase Kada sini sih, berang hiburan sadayana so. angin-anginan Bapak RW angin-anginan Cobi. kunang-kunang Sarangan sadayana. ibarat Sesepuan ku PRT na PRT sesepuan. anu mana Bosius anu mana Bosius hari Agak duraos rasa bangga rasa bingung. Bosius saidai kapayun Hiburan berang sadayana so. Kada sini sih. So, sadayana. Raja berang di tangan PRT. Kening bagja diri Putra putri karang taruna mah sadayana. So, Pokok saudara ada sumpan kada sini sadayana. Arak hayang Geng hoyong sadayana so. Pokok sedang kokoleran anak hayat di buruan oleh pokok sedang kokoleran cai kopi Mahal. pemberi di